anak itu nama meren kawal jang itu. Aduh. Woi. Sono jaga teh kaki euy. Ayeuna hampuraeun Sun. Aya. Hadirin yang berbahagia, disaksikan secara langsung dari Jalan Cipaku Ciamis. Marilah kita sambut kedatangan kedua mempelai dengan prosesi kirap pengantin, persembahan dari Sanggar Panghegar dan Kala Wedding Planner. Sampurasun saduka suhun, sampurasun kanorawo, sejak amit kanulinggi, rehna sedak nintonkeun karsmen pangbagia. Sampurasun, sampurasun, sun, ampun. Gusti Nu Maha Suci nomor bangsa daya alam kemakhluk sakumna bae ada widi ka pangeran mapag anu panganten mugia tejanten bendu ampun palihat sanetnya campak.
hati wayang tengan dunga pelembang berlembana hirup orang wayang musik kodalang jamak hirup kogustina kuninga wayang seni satria anu utami bangsa gagah kancana nangtung nakaliungan lempang nakarataman sarendek saigelas sababot sapihanean pacai jadi salawi kadarat jadi salabak silih simbol ku kadede silih kemplang ku kahayang jatnika 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 remangkap nepi kapati ayahnya Ari siwa walak Ari geus kitu bete digoongkeun bagian aki mah aya kituna siwa walak aduh sun hapunten anu kasuhun uang areng kenek di payun lain ujub riata kabur kieu teh bakat kubingah sun incua bismillah rek rumah tangga kareueus uang kareueus balarea ieu teh nu kasep deung nu geulis geus gareneng nurum cupu mudah-mudahan sakinah mawadah warohmah we injo aki kami kakarak inget kapun bojo si Nini si Amu aku kami teh ditinggalkeun tadi teh tadi nama sieun kaberangan kita nyusul ku aki teh palang siang sasab ka mana karep moal kitu keur nongton di dieu nyelap di sisi aduh lain nu ieu anu ieu magoli parawan kene moal kitu nyelap di palih dieu da sok nyumput eta mah Oloh lah sanes deui wae nya adina sinini ieu mah heueuh ka mana ari si Amu atuh Amu Abah hello ini ada hari wang aya nama zaman modern ini zaman sekarang mah sudah modern hari ini di mana yeuh Amu tadi belokan depan di pupudonan ari Abah di maran kakarak dugi ka belokan wayuh raja jeung ratu geus ngareneng sok ti belokan ka belah kenca tuluy ka katuhu tuluy lurus Allah mana kuda woi Allah itu mama sapu buat bojo eta rek tumpak sapu jigana teh kakarak turun ti kahyangan ti bulan tumpak sapu ulu goyang domre karena kitu nama meureun kaul jang icu aduh woi sono jaga teh ka aki euy
Ayana ampuraeun Sun aya aduh Sun Ari abah gening teh aya ieu teh aya naon atuh abah aya naon lain aya naon sidi kurang teh boga kabungah incu urang geus rendengan bismillah rek rumah tangga urang doakeun kurang urang hibur kurang urang bagiakeun kurang nih harinya marek mantuan wadi hareup merek ngahibur sok ulang isinkeun mangkaning para seniman ronghok teh ditu ti dieu ulang isinkeun sok dilatih heula kuwa hiji heeh dua tilu yo ngageol asik geuning isinkeun aya ada si wawalak teh anu nyuna sia teh wawalak nini ulang isinkeun saeur para tatamu sok sakali deui hiji dua tilu Mas apa ora iki apa kurang air apa kurang seksi Mas begitu uyahan anu nyuna ceuk kami oge na sia teh diliyak geura aya nurus tunjuk muka salah kita nya hidung anu nyuna sia teh nini ulang isinkeun sok bari nyanyi bari ngawih yo Mamaling ser aya non pisan Uluh koloyor kamana sini nih Uluh itu hayang joget jeung budak ngora hari kami diantep pedah geus kolot meureun ikana kitu nama kaul jang incuna mengpeng pagih jeung pamuda daungal poe teh di dapur Olo itu hayang kan bae ai kana kitu nama kaul bae tenjang incuna atur nuhun nu parantos ngiring kaul hayang diakon geuningan anu ilaha illallah ogohan boga pamajikan teh nini geus berat aki aduh ampun Tarajan geus sama geus ngampara lalang segede singlarkeun balung-bang timur jalan gede sasapuan tutut gunung keong reuma Raden Ratu menak anak king bagera ligih gara rengga dina kursi gading gilang kencana kursi kabagjaan sagara rumah tangga kabagjaan geus nganti keur hidup duaan sakinah mawadah warohmah haturan anak king rampes haturan wilujeng lenggah haturan wilujeng lenggah kasadaya haturan wilujeng sumping haturan wilujeng tepang kasadayana haturan wilujeng tepang haturan wilujeng kesadayan haturan wilujeng sumping haturan wilujeng sumping kesadayan baheula mah ngalengan ayeuna jantung sadayana yuk urang sami-sami titenan kaparigelan karasmen tari persembahan tinangtos sareng Sanggar Pangegar Kota Tasikmalaya sareng Kala Wedding Organizer yuk wilujeng nyaksen
bebarengan Pangkihu mato balakum minanisa masna wa sulasa waruba bain hustum ala ta'lu fawadiba baik tikah ku anjin awewe sejen anu dipikabogoh ku anjin 2 3 nepi ka 4 tapi kitu agenan lamun sanggup jeung adilna tapi lamun teu sanggup jeung adilna cukup hiji kalian sing gumati berikan tepuk tangan untuk Sanggar Panghega. Tinangtos sejantan kalalangkung simpering sabara kanca ti Sanggar Panghegar rupina ngiring kanggo diabadikeun tawi soca tingalieun jaga ieu mangrupikeun salah sawios kahormatan ti kulawargi Jembar Saebul Macan sakali di mana grup Sanggar Panghegar dina dinten ieu kenging kahormatan kanggo ngeusian acara ieu. Sanggar Panghegar Kota Tasikmalaya di mana anu pinuh ku prestasi grup Sanggar Panghegar juara kahiji Sapriangan Timur mapak upacara adat pangantenan. Hatur nuhun kana sanes kanten perhatosanana. Sanggar Panghegar tetap aya di hati sanubari masyarakat Jawa Barat. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, dan kembali lagi berikan tepuk tangan untuk Sanggar Panghegar dan Kala Wedding Lena dari Kota Tasikmalaya. Tepuk tangan Panghegar. Atur nuhun kana sanes kanten perhatosanana tinangtos ieu garapan tapi tina kaut utamianana simkuring sabarakanca nyuhunkeun saran.